aing datang. Kunyuk! Masih apa kumaha tang nyalairin na balong aing kunyuk? Ji, naon lah tere? Para aing mah jeung si Isal na kumaha? Kusa. Anak kurang kunyuk ka dikacak itu aing. Anjing si Isal ka mana? Tuh kabur. Ulah mah jeung si Isal tere. Si Isal nu ngajakna wa. Kunyuk sia gitu. Yo, Isal, anu pungguna balong sa tinu mana ket? Itu di belah ditu tuh. Oh iya patuh ket, ari di ditu mah. Wah kaburu ket ke mah ayeuna mah. Jeung bagus burit kieu. Ngan ulah bebeja papeja ka bapak aing oding. Nah, ulah bebeja goblok. Nyarekana ka aing. Moal pan bapak aing ge di luhur ieu. Kok di luhur ge da kadengeun meureunnan kecebak-kecebak. Moal aman pokona mah. Sia tanggung jawab mun kapanggieun. Tanggung jawab aing sok. Heuh nam. Saha naik turun yo. Tah si Rongsok. Tina ka aing ya PKB cik kabehan tuh. Jeung aing. Oh iya si anu nyairna. Maca. Dia kan aing nu nyair. Oh iya apa tuh? Ayo. Yap. Siap mat dua. Nah. Diobeng. Mana isa balongna kunyuk? Ieu yo. Mana ieu? Ieu balong bapak aing teh ding. Anjing, kalau balauk nama euy. Oh ka mana gamat. Tira di pelakan asal. Ieu mah Silangan. bapak maneh mah ieu mah ka dieu. Moal. Kan ieu teh di alat teh pan sok nyarekan we bapak aing mah laukna laletik keneh cenah. Lah aing mah purna teh yo. Ke aing teh ngalalau papa sia ka dieu ngawur kunyuk. Moal sok aing tanggung jawab nah. Bener. Bener sok taruna tuh. Ari sia mah turun gitu. Tuh sok pan aing naleukeun saya bapak aing. Nah tuna nang, mana turun mat? Obeng mah. Bener ya teh aman. Bener ai sia buru ehed. Sok aing teh dieu. Tingalikeun. Cai teh aman bener. Aman sok-sok we tuh buru. Sok-sok jadi anjing dia. Oyonna tuh kasih sina ka tengah hese. Oh, kan hese goblok saya nangan hiji kunyuk. Iya. Tadi berani tujuh matu. Sok sia tidinya oding. Sok aing teh dieu. Gas lo akan diangkat. Lap. Mun tilalap goblok ieu mah kakak tilalap. Yo menang ieu anjing yo. Aing bisa menang nilam. Menang nilam aing. Ah, dulu. Sal menang sal. Sok alaan nilemna. Wadahan heula cup. Iya Peri. Heueuh sal. Sing loba eta sal. Sok ala we sing loba cup. Nilem. Oh, siap sal. Masa sok ala si loba. Wadahna. Iya aman cicing kan sik mah. Padikeun. Sok yang ngobeng aingnya telan lauk. Udah. Iya. Di belah dieu yeuh. Mat. Ana setir mana? Ana coba di mat. Matak lagi mat ya? Bapak aing datang. Kunyuk! Masih apa kumaha tang nyalairin na balong aing kunyuk? Ji, naon lah tere? Para aing mah jeung si Isal na kumaha? Kusa. Anak kurang kunyuk ka dikacak itu aing. Anjing si Isal ka mana? Tuh kabur. Ulah mah jeung si Isal tere. Si Isal nu ngajakna wa. Kunyuk sia gitu. Ih, bener. Aduh, anak nilam aing ka melak ai sia. Sia ucup kunyuk na dikacak itu balong aing kunyuk. Sia pas nu edan kunyuk. Dan kumaha para aing mah jeung si Isal Anak nilam aing ka melak aing teh soalna. Si Isal nu ngajakna. Mana si Isa mah ku aing keur tadi mah aya ngajak aing ngajak ngaliwat na kumaha? Tadi mah di ditu tuh. naik moal sia kunyuk. Naik si aing goblok. Ulah mah jeung si Isal wa tere na kumaha? Tadi mah aya si Isal ngajak ngaliwat ka aing na kumaha nya? Nya met. Bang. Ya kunyuk. Sia nya anak bulah me aing ka melak na dikacak ieu kunyuk. Kan urang mah jeung si Isal. Urang mah beut sia naik kan. Nah ya naon Pak? Tah si Isal wa tere tah. Cerita ke si Isal. Nah siap kenaraon kunyuk. Jing. Kenapa anjing jeung sia kunyuk Ban ngalaw? ieu teh bapak teh ka melak anak bulah me na imah kunyuk. Bukan anak nilemnya kakak di pelakan. Kurma, Nah kumaha sia ucup. Para adu kunyuk. Anjing jeung sia kunyuk na kumaha sia mah? Napan aing mah Kan saya tadi tanggung jawab kunyuk. Naik anak nilam aing ka menang melak. Bener aing mah teh di si ieu jeung si Isal tah. Para adu kitu sia mah. Naik moal. Heueuh. Sia Isal na kumaha? Yang bapak aing teh kakak menang melak ehed. Napa aja jeung sia Isal na kumaha sia mah kunyuk? Ya ken. Jeung si Isal aing mah teh na kumaha? Anak nilam aing anak budak mereka ka melak cek aing teh. Tah, diajak ku si Isal aing mah di tetangga lauk ka dieu na kumaha? Cih. Napan aing mah kakak mudun ucup. Terserah Tah deuleu si sama ka mudun kehead sia teh. Ngala ieu pan anak lauk keneh kayak kakak menang melak. Semua para radu oding. Per mamat. Kunyuk. Na naik moal sia ku aing anjing di beuteung deui. Sina naik kisah yang isi kalau sakedeung. Heuh Pak.
Naik sa kunyuk. Pararadu barang kakak menang melakan geus di arawa. Oh, engke lamun geus gede karek heuh. Pararadu pisan naik. Heureuy aing mah cup. Acting pan namanya tadi carekan. Ah, cumur sia acting goblok. Aing dicarekan ku si botak kunyuk. Horai kunyuk sia. Ya, mama. Lepok. Heureuy aing mah heureuy. Banget sia Allah. Yang ada yau. Najis. Ah, si kunyuk kalah ngaramu ka aing. Nyawa aing acting. Gua atuh sah sama kesemel pisan naik teh kunyuk. Bisa teh sia naik. Hah, teu bisa mah ku aing miring turun. Gua tuh kedi sambal gula nama ku aing geus digerus bieu. Cup kela gerak. Napan ieu jambuna ge asa eueuh euy. Tuh, aya ge aratah kumaha tuh? Ah, bayar teh atuh isa sia teh. Da jangan lotek ieu ken. Sok geuat ala-ala. Ji, heug atuh. Tewak. Heuh, sok kadiekeun. Aduh, nasi aku mah isal. Kadi ieu leungeun kunyuk geus makan kada hurunya liken. Aduh, nah kumaha sia maneh waktu eueuh pisan ka becus. Sok ya hiji deui ya. Heuh, sok ye ka dieu alung kana kokor kunyuk. Sia kunyuk teh becaan teh kana kokor da sia make kana hulu di wae kunyuk. Si balik sia isal ka becus teh kunyuk. Heuh, sok atuh tewak deui sok. Sia mah eueuh pisan ka berek teh. Munduran. Sok rada mundur. Sia nu ka becus kunyuk becaan kana kokor pun kana hulu. Bagug sia mah. Sok geuwa ka dieu. Heuh, sok atuh sok. Ya, tewak. Oh, sok kadiekeun kunyuk ye kana kokorkeun ulah kana hulukeun sok kadiekeun. Anjing, si goblok sia kunyuk. Isa. Kunyuk teh sia kunyuk. Teh nyeri kunyuk kita lebok teh ku sia hulu. Nasi ina naonan ucup. Oh, sia nu naonan isa nyeri ya kunyuk tah kana hulu aing. Tah karasa ku sia tah kitu karasa ku aing teh nyeri tah kunyuk hulu aing asa benjol kunyuk teh lah. Sia hulu. Naonan teuing ai si rongsok. Oh, iya. Si goblok sia paisa kunyuk teh lah. Sal, Naon? pengajikan lagu atuh aing saya. Pangajunkeun kumaha? Ngalagu gitu maksudnya. Rek nyanyi lagu naon? Oh, nya euy. Hah? Harus naon sah? Tumari mah bisa? Tah, heuh tuh mari main bisa. Sok atuh. Tumarima kana takdir tiawidin meureun kuring jeung sia lain jodohna. Gitu nih. Heeh. Dulu teh. Diraksama ku hayang neunggeuh. Sal. Sia datang naon atuh? Naon ge? Aing ieu teh duh, Sal. Keajakan lomba euy. Lomba naon, Ding? Ya lomba nyanyi tuh. Gua aing ek diadukeun jeung Indung Sinisa. Anjing teuing. Kos nu nya si ek nyanyi oding. Oh, saya tahu oding ngomong kayak pales ya teh. Geus sok. Ngetes heula suara aing. Bari sakalian latihan. Sok atuh lagu Oke, naon? kumaha nya nu Cor ngadengkeun aing lomba teh. Oh. Lagu naon? Lagu engkang. Kang. Ya heueuh atuh. Ayeuna mah gerbang engkang Sunda kunyuk. Oh, sok. Sok di mana mimitina? Tah, dede ya. Langsung kadinya. Heeh. Sok. Kalau kayu perangan. Cinta meugeut pageuh dua rasa. Ya urang nyanding duaan salamina berang nalamunan mun penting dina impian. Halus tuh. Nah, gitu sih. Cuma aing ogenan sama ning teh cocok jadi penyanyi mah sama. Nah, jadi tuh. Suarana ge pales gitu terus ya mah. Pana teh suara aing nu pang tinggina. Anjing bang tingginya gitu. Tunjuk. Sok. Baik anu sok. Sok kan seru-seru aduh. Sok tah tina ieu ya. Tah tina F. Cinta menggepa kedua rasa, didinya urang nyanding duaan salamina perang nalamunan mun penting dina impian. Lah, anjing sia mah. Sia eta mah gitarna pales. Eta mah. Kumaha si Oding? Ya mah anjing jadi suara aing jadi teu asup. Nyanyi mah teu bae-bae ceuri anjing.